Nunjuk gimana? Bapak kumaha neng mahanjam teh sasirna. Hayang bisa. Oke enaknya. Emang aya ai pangabisa kolot-kolot baheula mah eta enaknya sakanya ho misa orang bapak gitu nya. Emang cacahana eta jeung jampena atana pisareatna eta emang sasirna kitu nya. Kusaha naon jeung pikeun misalna urang eta sing sabarna mah keur pikeun ka buri-burang ka hareup jungklang etanya eta kakarak dipasang eta nu kasebut misa urang eta sasirna. Kusaha kituna ai pangabisa kolot baheula mah emang teh nu panjang nya. Eta pikeun jeung naon cenah misa urang eta kasebut misa urang eta pendek supaya misa urang sasirna nya. Kusababna kasebut misa urang sasirna jeung pikeun kana nanaon bae ge kitu ceuk eta mah pantereh kitu nya. Tereh misa urang eta lamun istilah eta mah kitu tereh bisa gitu. Eta kieu enaknya nu kasebut misa urang sasirna cenah kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirati terus ati kekenyeran di tengah tanding ungkep uluk di sisi laut kaso di sisi basisir. Kasorang kakak yang misalnya abdi gitunya supaya misalnya orang eta dijabah ku Allah ku Rasulullah. Eta kitu enaknya. Eta misalnya orang eta kasebut sasirna gitunya. Mantul, mantap betul ikan hiu bergoyang-goyang. I love you sayang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Untuk teman-temanku di mana saja berada. Sayang.